Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Muqaddimatul kitabi ari ieu eta muqaddimah kitab. Ayyuhal waladul azizu, hei budak anu mulia. Innallaha sayaktosna Gusti Allah khalaqa eta nyiptakeun Allah. Annasa ka manusia fi hadal alami di ieu alam wa faddalahum sareng ngunggulkeun Allah ka ieu nas alal hayawanati ngelehkeun pirang-pirang hewan bil akli kalawan akal wadini sareng agama walisani sareng lisan wal akhlaki sareng pirang-pirang akhlak wa qad ja'ala sareng ngajadikeun naon al islamu agama Islam dil akhlaki kana pirang-pirang akhlak al makan al arfa'a kana tempat anu luhur min inayatihi tina pitulungna itu Islam wa aujabah sareng ngawajibkeun Islam kana akhlak alal fardi ka tiap-tiap individu wal mujtama'i sareng masyarakat li annaha karena sayaktosna ieu akhlak doruriyatun eta penting listiqamatil hayati pikeun ngadegna kahirupan al fardiyati anu nyorangan wal ijtimaiyati sareng kukumpulan atawa sosial pal insanu mangka ari manusia yadurru eta mere madarat itu insan nafsahu kana dirina insan iza kana di mana-mana aya itu insan teh sayyi al akhlaki eta goreng akhlakna wa yufsidu sareng ngaruksak ieu insan aktsaru a'malihi kana lolobana pirang-pirang amalna insan iza kana di mana-mana aya ieu insan teh kazuban eta tukang bohong hasudan tukang hasud syirriron anu goreng muroian anu ria wa kadzalika sareng eta nya kitu deui al mujtama'ul basyariyu ari kumpulan jelema yadurruhu eta madarat yadurruhu eta ngamadaratkeun ka mujtami naon intisyaru hadhil akhlaki nyebarna ieu pirang-pirang akhlak al fasidati anu goreng bayaishuna tuluy harirup itu mujtami da iman bari sakabehna fi khisamin dina mumusuhan wa niza'in sareng papaseaan wa tafakhurin sareng gumede wa taqatulin sareng peperangan wallahu a'lam bishawab.